bos ya. Ki tungguan Ki. Ling tungguan buru-buru amat sih. Aing balik ya lala, aing males deket-deket si Riri. Nis, si Ling kunaon nis? Marah kasih ya gara-gara si jajan si Cimo. Duh marah ke aing, lagi orang samperkan si Ling yuk. Yuk. Ih, tasih daset tumennya di mah. Ilok libur gaweana. Assalamualaikum. Saya tumen saya di mah. Waalaikumsalam. Oh, aing ya. Jadi butuhan juga aja. Ah, ngopeng ah. Kini ditawarin gitu ku aing. Saya panai menamu kayak Mas ya. Pira aku diberi kopi-kopi aja nih tuning bae. Namu sia nu ka di sorangan. Kok saya tumen saya di mah. Libur tak gawe. Oh, aing diliburkeun PPKM diperpanjang melulu. Oh, palingan tangkulak gedang aing teu kadeka dieu. Pira aku ngaruh itu nya kana PPKM. Nah yan sama sore kene ngajak kapos ki deui ronda mah jelema ngerehe ka arah kapos. Lamun aing teu ngajak sia sore kene, engke sia mau HS mong. Dan siapa mau beli kopi warung buka kene ja. Si ongko nu ngajak ronda sore kene. Aing mau duit yen teh Cimong. Ya, Aing kadi niat ronda, mau duit yen teh jika aing mau dipot saya kopi Cimong. Menta be ka PT mah. ih muat aing. Ujug-ujug kae mah teh ngadon minta kopi doang. Ayang aing tuh balik ngaji. Anterin balik enggak. Heuh aja. Aing sini ninggala. Tapi kok itu bareng sih numpangna? Nih, balik ngajinya. Pak. Sih, baik. Nih. Ayang balik ngajinya. Emang teka jole gitu yang mentas ngaji. Ayang, bebas amat. Kok tumben numpangna teh bareng kemarahan gitu. Kamu sih nek balik tilanya. Nangis diantarkan ku Allah. Ling tos di mana? Wih, kemana sih ya? Nekal ling aing. Ulat mah, teman-teman di Mana mana? sih? Aing be. Ling tos di mana? Kita dulu mana balik ngaji. Pan sih nu nembalan sih? Terus lah lo naruturkeun. Ling gua danterin ling. Iya Ling sih ngapa duluan. batur. Jomblo ribut bae. Masih ayang orang balik bicara depan jomblo. Ayo. Para ya say. Bersia sih. Dah. Kemana sih ya? Ma aing be lah yang kali itu. Awas oleh macam-macam, seling mau buka aing. Ling. Kenaon sih pas nekal selamat. Naon sih geus lah lo batur. Ling aing balik heula nya. Mang keueuh awat yang menangkeun si Ling geus meldaikeun si Ling mah. Nangis di meja. Ling mah jadina jeung aing. Wis, nasia. Jeung aing ling mah. Moal di sorangan ge. Kamu sa, Ririndek baliknya. Isuk balik sekolah dijemputnya. Sia naon di dese? Nambah-nambah saingan aing be. Ngudag-ngudag si Ling. Hop, sia benang nama ku aing ling mah. Moal mungkin. Dak jangan dekat-dekatan si Ling, mending ngaca heula deh. Si Ling mah geus pasti benang ku aing. Mending balik daripada neleukeun jomblo mah ributin si Ling. Jahat cuma mah. Si Rina we tambah. Kita itu sia. Lagu amat sia mong bal putus. Nah, si Rina bae kapung peureman. Laos Kusik. Pak, teu gawe. Asep di barang bagian sip 2. Oh, sugan teh libur. Kerang jalan. Kemarin sih parah sih di tangan kuluras ya. Wah, palurah yang aing pasti gara-gara nu kamari teh ngagebugan adina. Aduh. Tapi sia kamari main langsung gebugan bae. Nyaho eta memang si Ling. Atau nu ngajakan lagi Syria jeung si Dasa nu ngagebugan atau aing mangilu bae. Dan motor saya kali. Oh, eta motor bapak aing mong. Emang kunaon? Aing juga lah, sakedeung gareup.
Oh, lu staying. Asal lo kebel-kebel bae memang. Mau amal kebal aing langsung balik. Pakai lemnya. Lo kebel-kebel sih, Mong. Oh, mau aing baik deh. Ling, tungguan ih. Ling. Ling, siapa naon sih? Saya tengah rasa sia salah naon. Nanti emangnya salah naon, Ling? Aing teh nyangka ka si Ari selama ieu urang bareng-bareng, kemana bareng-bareng. Kok sia bisa-bisana jadi anjing si Cimong? Padahal sia nyaho menang bogo ka si Cimong. Oh, soal si Cimong yang minta maaf, Ling. Soalnya yang boga perasaan ke si Cimong. Kesulah ribut, orang tangan solusina, ulah cuman gara-gara lalaki. Persahabatan orang jadi hancur. Pan sia nyaho bogana perasaan, sagai kan kudu ngartikeun perasaan aing. Teu Ling, dengekeun lagi. Sen. Ling, tungguan Ling. Kayak bisa siap lah. Nonton kartun. Sepeda ya, boleh ya, jangan jemput siling mah. Mau aku pena. Gas, milih. Ya si Japra sial. Sedang aing sakit lo pana di bar 90.000 doang. Geus mah boleh nangguan angkot aing. Hidung ieu mah kae ke Cimong. Mong, nak kemas ya. Lu balik aing. Jangan jemput ka Bogor lah si Riri. Moal mai lah, naik angkot beli itu balikna. Kebal aing nangguan angkot. Nanti tadi aing kepanasan ya, bisi hidung doang kulit aing. Aing kolot, terus kita naik helm kan? Mong, nak naon eureun? Beli bensin lah. Naon, bensin. Hei, dia tahu kamari kebukan budak adi nalura. Bukan kita, Mong. Si Rian tidak ada di boleh. Bergerak, batur sudah nomor kebukan aing. Hari jalan doang. Iya, beli bensin berat duit. Bonceng memang. Kan goceng seliter lagi 10.000 sih mah. Bener baik sih beli goceng. Terus beli bensin itu tuh boga motor gitu. Terus mang beran ban. Atuh bodro dah teban mah. Bangsa kena tamang. Orang awat beli ke basket. Kita ngomong masuk pun jangan nah. Bensin cepat doang yang kurame aing mah. Eta budak komo dimun meuli bensin ka apa meureun? Wah, ini ngomong. Ling, dengekeun aing lagi. Ayang jemput. Ngejemput si duaan. Tah Mang Umar kapangi di jalan. Ngagrok orang ngilu balik bareng cenah. Pemuluna dia. Balik barengnya. Balik. Ayo, Korean antar jemput. Ih, kemana sepeda aing? Waduh. Ih, ampun neng mah ngajemput ikut pakai sepeda, capek ngagoes nage mending naik angkot sekali. Oh, wanian siang ngajemput si Ling. Eta mah calon pamajikan aing. Siap. Pamajikan si Ling cina. Sancan jadul kuning melengkung. Aing mah pasti udah keling-ling. Sia deh. Cita-cita aing mong udah kejut pakai naon ke? Main anak menta pakai delman ge koeng siapkeun. Pengorbanan aing mah. Sia di mang. Naon gua sancan janur kuning melengkung mah enak budak si Ling baeng mah. Janur kuning nage geus pasti jeung aing eta mah. Geus teu kudu dijelaskeun, aing mah geus cukupnya ho bae. Dengekeun heula Ling, dengekeun heula ge. Geus Rian, ayo antarkeun aing balik. Oke, ayo datang. Ayo. Ih, Rian, siapa mau sepeda nu bener leutik ke? Kuat, pokoknya mah sepeda ieu mah. Pokoknya mah sampai tujuan. Oke, ayo naik. Berangkat. Turun Mang, nangkut bae doang keranjang. Jadi aing balik jeung saha?
Naik angkut baik. Hei, yang balik. Yuk, Mang. Lek, motor kemana? Apa yang dipakai gawe? Diinjem si Cimong, Pak. Dipakai heula keudang nih keluar. Net, sia kan nyaho motor yang dipakai gawe ku aing. Ih, Pak, sugante lempangna rada berang gitu. Kumaha sia? Lek gerak tangan si Cimong motor dipakai gawe ku aing teh keberangan ye. Tuh pakai kurang tangan Cimongna. Ya geus gerak tangan Cimong puguh pakai digawe blok yang sia mah. Oh, Pak. Mang, ada mana, Mang? Oh, gitu lah, aing naik angkot. Sia balik aja jeung si Cimong. Teuing aing mah naik angkot bae, soalna aing teu kaing ngomong aing ya. Anggeus ayo orang balik kele, kelenya. Ling, turunan Ling. Tanjakan berat. Ih, kenapa sih? Berat tanjakan. Dorong lan ayo. Ih, bagorong kumaha ngajemput. Saya dorong lan supaya romantis. Iya sih, kolot yo, hanya luun bae. Mau pemuluran siapa pulas itu aja lu balik. Lain masalah ulah pan gini motornya temuat. Nah gitu kan nggak bisa menurut lah. Ulah. Jadi mau Pak, tuh si Cimong nih ya. Si Cimong ya yang keberangan yo. Aing berat naik. Kayak gedeng. Ih, pan berat sih. ih bocor bana geling. Aduh, kumanya ya, Ling? Kumaha ge? Bislah wayahna Ling lempang beh lan ya. Ya, ih sarobe jeung bahu ngajemput oge ti lempang kene. Kumaha Ling jayin lagi bocor. Ih, ampura be mah. Ege. Aduh, gara-gara si Rian yang ngagebogan adirura, aing jadi sariin keluar. Ih, sini saya tuh balik sekolah. Bisa balik sekolahnya? Bisa. Mau balik sorangan baik terbaru jeung liling sendiri. Budak mah geus heulan sama ka imah mamang heulan. Oh, ayo anterkeun ka arep sekalian kayak mau boleh. Ih, yang komol kebal si Among. Tuh bapak aing degawe kaberangan. Kumaha tuh lihat jaing tubuh tilu tuh bisa ngebut yo. Nah, motor tadi pakai gawe ku aing di keberangan bae ye. Tebuk tilu lagi Cimong lah. Nyaho si Among. Ih, gedeng Ling. Deuing aku rame. Nama si Cimong si Mapan si boleh di. Coba orang tiang yuk. Ayo. Ah, emang teu bebeja anak minjem motor. Bebe aja sih kasih bolehin mah, tapi ke bapak mah henteu. Turun coba nangkut bae dong diri wa. Tuh dia jadi aing dikasalahkeun. Boleh dampura. Aing cepet kan nang nginjem motor na. Ih, aing ampun Kowe kaisin. Ayo nanti rame-rame. Tah si Cimong ngajebut orang nang nginjem motorna. Aing make gawe motorna. Ampun aing mah. Gua mau mabuk jemput onggo make batur. Sinaon di. Nang ngimo yang mah pedahna. Sen. Aduh. Kau deh, ieu sepeda sia. Nang ngimo yang mah ye, nang manggi. Silobana, mu yang mah tengah arti sia gantian ta. Aing mah nang manggi ye tadi di ditu. Geus pokona tengah arti gantian. Tambal. Ah, ngising-ngisingkeun bae lain mah minjem motor nih ngomong lah kan bogana. Geus lah ulah nganter-nganterkeun deui. Yang ih ge ulah ngambek yang ih.